Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10. Hiji syarat jadi pemimpin teu kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedah. Ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Opat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cina tu mah kiai meureunanan teu mah nu ulah ge cak kiai di kulon, ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon. Oh kiai ongko maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran. Lain kiai itu kuyai munnya ge maca kitab kita baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyeun aturan demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres mah paling ringsek doang ya. Nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awal aja nyalamatkeun diri urang bae. Geus aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga yang kiai bae tah mah. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, kiai bae di ditu. Sia, aing hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Majeuna ulah sok ka kiai model kos kitu mah. Kiai kudu disoan model kos kitu. Sia goblok, kiai leuwih goblok. Tolol tungtuna urut jeung kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara, acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadeuleu kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca dua mun boga rokok nyana teh kadeuleu masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Meunang we satahun pajakna dicokot, rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang ngangan adil hese. Katujuh mujtahidan pinter berarti sebab
itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkan permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 syuja'an kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjang ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ke kos itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zarain yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat tenang maka ditanya engke ieu mah geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus geus mah geus ieu mah endek bae endek. Nah, dulu kurang mana nu gagah lalaki sebenarnya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih kurang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zarain ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga bedengan sempurna dibeluan sempurna ucapanana sempurna artina teu balelo ulah ro jeung sarua cadel ngaran mal beres ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib ya Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjenengan cadel jadi basol ro lain l tentunya dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing rek teu bisa lam salah ini baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin imamul azam presiden raja atau di bawah duna yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya anak sa RT urang nyaritakeun RT raja atuh make celana pendek bagi RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqibul imamatu bil bai'ati wa tan'aqibul imamatu bisa kabundel nyangreun sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu
pertama nu dibeat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid, berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar. Cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar ge dibeat jadi pemimpin, sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat, tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek ditukar Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet, as-sanah kasyahri wa syahru kasabtu wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki makan itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun kurma anu garing. Beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi eta teh cepet jasa. Wari sampai kabehan jadi takkan cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun maksudna ribuan tahun ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran musim hujan, nu ngaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan. Jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan teh mangacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beutingna hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garan. Teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing. Teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus ada ngagenjlok musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula masuk mutalaah ni mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal gecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet.
atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah, ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongko usin hujan tapi panas. Kokos urang naik mobil mewah tapi kesana. Slow bapak. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngiriditan hutang. Kawin mah ya tilu aya opatna ngan dibobodo kabeh ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jing ke barokah hutang kabeh. Masyaallah. Penelitian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat cari cimbay. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek dus kuya maka cai. Aya naon gerbek dus. Tah ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cek hatena. Neraka kan seumur. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka surga. Ima jelema meureun teu normal di akhir zaman teh wae. Mah Kangjeng Nabi salah ye, masih didengekeun bae ku sahabat. Asana beureun aya kekeliruan di Kangjeng. Kangjeng Nabi kan merus saduruyuna. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing papeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula. Ih bari yang berani ayo aing jeula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa diraba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong bos gitu pan bupati dah kiai di sana. Tok, sama kos kitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu teu kaji. Ya mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos kana dieu be nu laletik aing. Mungkin dia mah teu kudu ngaji ge, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitab, nah baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab. Waduh, cek mari maju makanya aing teu. Teu pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah.
coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu beneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula urang ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh ya bibisaanan sama kiai ya tuh aja nih bibisaan aing iya itu percaya sia atuh babagi bae ke di akhirat dah di surga malah nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya kayak sombongannya lah sombongan gitu mah mejeuna pajar baik bener bae sombong angkorak cia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta kangjengna deuleh lah dikana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ya gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta kanjeng Nabi aya rangda katabrak sapeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sapeda kanjeng isukna aya nini katabrak motor diantapkeun nya goblok taji pendi blon orang ada udang di balik eta aduh masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir je berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aya maling mun urang beda ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus saknya teh teu nyaon korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral. Je, ya ini. Udikna kebelah itu deui udik.
Tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah nu urang lembur teh nyaho. Nyaritakeun situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai sisian malu, cenah ngomong na ieu teh betah. Urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu. Nyana deuk inteleka. Jadi urang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur bae. Bangsa sekolah ya, lo baca anu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah ieu mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Hei teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang lamun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng dan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Ih, berangkat kabeh ka jahanam. Ai. Nu kadua yasauna ila jahannam, lumpat yasauna mah yusafiru mah leumpang, yasauna mah lumpat. Sahabat kaget, nya luatan si ka jahanam. Orang bener. Sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabeh tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Ayo atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge? Sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero main geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamar, kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamar, kamarna di kamaran deui, dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Pindahkan. Keur aya di California. Masya Allah. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek ini eta sih negara mana? Ulah loba ngomong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal dan nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae. Des nyahona kadinya bae. Pugu di bojong ge sarojeng di Texas kuari. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik acan jaakur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman ti mimiti segede cinggir datang ka segede awak. Minuman haram. Aya digeulak. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman ku haram. Meuli urang roti di dinya. Pet, nu belah ditu belah kulon jalan pet dibuka. Aya gambaran roti. Kula gitu bebeja kan nu sejen kula doang eta. Geus aya mareuli. Roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh. Oh, baru lu tempat di Abu Dhabi. Cek kula teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli detik segini korma sukalana naon. Dibeli, buka, aya gambaran. Sia seri emang ngarti tah naon sih? Maksudna aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Eta banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Itu beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh
di itu ini dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marak salahna make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu nonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jero na eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha teu yaho kula wae teu yaho gitu nyawa jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit teu sia mah geus moal nyaho satelit teh di mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka ceurik kabeh sahabat ketika ceurik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqbal min qalil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqbal min qalil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak jarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberak geus eukeur malah ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi terjadi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam tekaras masya Allah tetap urang mantap ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalamatkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu